Monarima undang hiji pangakuan tataimi panyambati sodat nuluhur acing dasar hirup. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para subscriber dan para teman-teman sekalian yang pecinta wayang masih di Unscript dengan tentu saja dengan pengrajin kita Abah Yana. Kumaha Abah Yana damang? Alhamdulillah Pak Yana. Mohon. Aduh gini si cepet Pak Yan. Mohon. Saya gini si cepet teh. Mohon sip Sakit lah. Kebiasaan ngomong sakit abdi. Lami ada mana itu Pak Yan? Ya, cepat kieu mah paling sadinten 2 dinten beres. Oh, 2 dintenannya. Tah kitu Pak Skebler. Pawean sasadayana. Ya oge. Ieu teh naon Abah? Gatot gaca. Oh, ieu teh Gatot Gaca. Tinggal saya pemirsa. Tuh. Ukirana saya, segala saya teh. Sabaran nu kieu Abah? Tah ieu mah pamimical teh abah teh sekitar 7,5-an. 7,5-nya nu kieu teh. Ieu mah kan rada alit ukuran kidang ieu. Saya tuh itu tuh dah. Tinggal. Iki rami bah, ada makhluk kieu. Tah upami wayang kieu mah biasana saminggon lah. Samingon. Dugi di awal ngabakalan dugi ngecat dugi ngajukan ya saminggonan tah. Iki ari ieu bahan-bahanna tina naon wae bah? Bahan nama kayu albasia, catna cat diko, terus kain-kainna teh. Oh iya ya kain buludunya. Seperti ieu teh kain buludu manik-manik. Nah, ieu kain saten terus. Ieu satennya. Kayak oge batik ieu tuh. Oh iya. Ya, batik mah seperti ieu teh disebut teh dodot. Oh, dodot. Terus lami ada malantai bah? Nah, ieu teh katos vakum heula abdi teh kayak Kapungkul teh 20 tahunan mah. 20 tahunan mah aya dikembangkeun di Cicalengka abdi teh. Nah, tadina mah abdi teh di Dama mung lengkap ka puri ya, puri Cicalengka nya seueur ngalurna nya ku abdi di Pajeng deui lah. Ka ayeuna alhamdulillah. Ya wayang-wayang abah teh rada diminati lah. Oh gitu. Ari itu teh bakalan bah? Tah ieu mah katu ngecet ieu mah. Ieu teh katu ngecet gitu. Si Jawala. Katu ngecet. Sia atuh gara-gara di baju. Oh di bodasan heula kanggo dasaran eta nya. Ieu mah tos di dasaran ieu mah. Nuhun. Dasaran sanes meni ieu mah. Sanes. Cat das mah. Ngacentemkeun ieu mah. Oh ngacentemkeun. Dan ieu teh pesanan dalang angga ya anu di Dalang angga Kuningan tuh, mohon. dalang angga ya kan tuh sakit deh ya. Kan Mau ngajeuna ngecet teh teh. damang janten keun we heula dia ieu keun heula tina nonton heula we lah. Ya ieu Tapi mah udah benter itu nih. tah ieu mah wayang karakter pesanan orang Bogor ya. Oh, Kantor finishing ya, mangga bade dicanakna iraha ya. Wayang karakter ya. kantong di set oge nya bahnya. Betul dicek. Nah, ieu Eta saha ieu teh? ya Indrajit ya, Oh, Putra Indrajit. Narahwana ya. Punten ka para penggemar, abdi mah sanes dalang abdi mah pengrajin wayang. Pengrajin. Abah ieu teh pengrajin, pengansa. Abdi mah teu tiasa ngadalang. Hanya abdi mah pengrajin wayang golek. Saya anggoan
ngadamel teh istri nyata Yuli, Ibu Lili Ibu Yuli yang ngadamel teh. anu linggiran di mana Pak? Linggina teh di Cibiru, putrana Bapak Oleh. Caranya ayeuna mah Alhamdulillah saya keanggo ini mah. Mutena saya nama. pamirsa itu yang kreatif terus terkenal di YouTube di sana di Bukalapak oge tos aya kantun ningal weh isina pilih peryogi anu sapertos kieu Gatot Kaca atau napi Indraji atau napi nu sanesna mangga kantun calling wae ka abahyana kitu tah ari ieu saha teh teh Tah ieu Batara Kresna. teh acan di badanan sareng Ieu sami pesanan orang Cibiru ya. Biasana Cibiru panggitan eta Cilengkrang. Ada agung sih dananya Ageng ukuran sabaraha ieu Bah? ieu teh pangaos 800 sami sareng ieu. Ya kanggo kabale endah ya, Kang Roni ya. Kang Roni ya, Kang Deni ya. Mangga Kang Deni ya. Pilih bade dicanak iraha. Nah, pamirsa gini ieu abahyana teh sebagai pengajin anu alhamdulillah ada mah terus kasohor di Bandung Timur mah di larasan Cicalengka Rancaikek mah bahnya. Mohon alhamdulillah. Rancaikek ya larasanana di Hegar Manah tak aya di dieu. Mohon. Nah, Di itu Puri dia. Hegar mana? Mohon perumahan Puri Hegar mana? Tak ieu si Cepot teh kangonon bah. Ieu teh sami Kang. Oh, ieu mah kagagelan ti Abah lah. Oh, kagagelan ti Kagagelan ti Abah. mohon. Kanggo sa kanggo para subscriber bah. Tah. Oh, iya. iya. Tak oke sok anu teh acan subscribe bangga sok subscribe heula isina orang nanjeurkeun kebudayaan Sunda ku isina sana Kang ieu Abahyana sebagai pengrajina mudah-mudahan pami isina bantu subscribe oge kanggo channelna Abahyana mudah-mudahan langkung majeng langkung sae mudah-mudahan isana biasa ke pamitos ageng terus nyandang mangga orang giveaway keun wayang-wayangna gitu nya bahnya. Mohon, Nah, jadi si Cepot teh kanggo giveaway nya bahnya. Oi, mohon mangga. Mohon. Kantun ngadukung we lah ka Abah lah. Nu aya di YouTube bedanya. Dan bilih bisena anu priyogi nu sanesna seperti aya di Aya. Bukalapak aya di Shopee aya bahnya. Mohon aya ya. Nah, iya Tah sih. ayana mungkin kan kantun. Satu nelpon bah. Mohon lah. Nelpon aya tadi di 08 hiji 32 hiji Mohon 485 0003. Biasa ngahubungi eta lah. Namun Karoskeun Abahyana. tah kitu pemirsa anu sakedikna ieu teh pengrajin Abahyana teh isana tos alhamdulillah tos kasohor di Bandung Timur gitu tah. Ya ieu ge si Cepot teh kalasan cenah kagegelan ti Abahyana ieu teh kanggo para subscriber insyaallah pamike di waktoskeun tang waktosna gitu teh kanggo isiana dipasikeun ka subscriber anu beruntung. Sakitu wae ti abdi sareng ti Abahyana ngalangkungan channelna YouTube tong hilap naon bah subscribe, like sareng sareng komen. Nah, Mangga assalamualaikum. Assalamualaikum.